barudak, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo nuker ngopi si Aceng di saung. Bulan puasa sorangan bae. Goblok Syahid, jadol teh. Buan Syahid, baik udah. Waduh, si Aceng udah aing. Jadol. Si Syahid, lepok, Syah. Bohongan teh ngaledek aing. Oke, Syahid, makan tak, bohongan siang ngaledek aing. Mampus lu. Gara-gara aing tadi ngesengan si Aceng, suku aing mani nyeri pisan, jaba bujur marules, suku asa somplak aing mah. Ya Allah, ieu mani nyeri pisan suku aing. Apes aing, jaba si Aceng langsung balik. Pas ngudak aing lain matolongan heula eta budak. Paksakeun bae aing aja nyeri ge. Duh, suku aing meni nyeri pisan. Itu saya, juga kabingungan gini. Aing keur buru-buru teh aya bae masalahna. Duh, aing pantesan bae motor teh modar. Orang bensin lagi saat. Mana di dalem kieu, mana aya nu jualan bensin? Jir, lulus geuning. Aduh, capek euy. Minta tolong kasahannya. Cing, aing nelpon heula ka bapak. Pantesan bete nyambung. Oh, jaringan di dieu mah. Aing minta tolong kasahannya. Neng, kunaon motorna? Mogok beakeun bensin. Aduh, karunya amatnya Neng. Coba Neng turun heula tina motor, ku bade dicek. Neng, dia mah motorna beakeun bensin. Kudu tadi ge bea. Atuh kudu kumaha Neng? Atuh kudu diisian bensin lah, maknya kudu diisian ceki iya. Bisa bae Neng mah. Emang ngabisin bensin di mana? Tuh di ditu mani lulus Neng ngadorong. Duh, karunya teuing nya. Jaba Neng teh berpuasa. Alhamdulillah Neng mah puasa. Syukur atuh Neng, ari keur puasa mah ulah juga babatuan nya. Tadi keur ngopi di saung sorangan bae. Ha, nu bener Neng, demi Allah nage. Aduh, kumahanya Neng, jaba jauh ke tempat bensinna. Daripada Neng ngadorong motor karena jauh, capek ongkos, mendingan nu beli bensin ka ditu, Neng nungguan di dieu kumaha? Kumanya jauh tuh beli bensinna.
Neng sieun euy di dieu mah. Pesanan bae mah. Geus ulah sieun. Tenang bae aya, sudah aan boga kawasan di dieu. Bener emang nami saha? Tepangkeun nami AA Ohim Bedok bin Arya Pakakas. Namana aneh juga alat-alat bangunan. Neng mah bisa wae. Makana Neng tenang bae di dieu mah. Anu meuli bensin kumaha? Mun tong laminya. Siap Neng, antosan sakedap. Aduh, aing meuli bensin ka mana nya? Jaba aing teu boga duit. Amun teu ditulungan karunya eta awewe. Jaba lumayan geulis deui. Nanti anjukeun bensin bae lah. Lumayan tah awewe. Lumayan geulis. Lumayan ya aing menang bensin. Bisa bae aing nulungan awewe teh. Alhamdulillah ya Neng, bensinnya tas aya. Alhamdulillah tuh emang menang bensin di mana? Tuh Neng, di warung ditu lumayan jauh sih. Cing Neng, punten turun heula, bade ngisian bensin. Alhamdulillah ya Neng, motornya tes tokcer. Alhamdulillah tuh hatur nuhun. Untungnya ya Oh Neng, sami-sami sok mangga naik motorna. tuh Neng kudu bayar sabaraha euy. Geus tuh usah kalembay jeung AA mah da sok kitu nolongan sesama. Pas main kaset bager pisan. Hatur nuhun ya Iya, nomor telepon Neng sareng alamat kelompok Neng. Mun Neng sami-sami, hati-hatinya di jalanna. Mun aya waktu mah amunnya ka rompok Neng, bos telepon nomor Neng. Siap Neng. Satu Neng pamit, hatur nuhun bantosana. Mun Neng, hati-hatinya di jalan. Bisa aing wae balik ya. Aduh, si Ohim kadi budaknya. Dipeangan, wah. Kaburakan nih budak. Kela-kela. Itu jika mah asep geuning ke Rempang sorangan bae. Waduh. Kumaha ieu? Jabat tadi aing nganjuk bensin maksa deui. Kumaha ieu? Wah, jigana ngambek ieu. Hoi, sia. Nyokot bensinan bayar sia. Nyokot baru ilit bae. Lain kitu mah, urang teh tadi butuh pisan. Aing butuh pertolongan urang. Anu bung nyaho sia him. Kuduna bayar bae ka aing sia. Aing teu boga duit, Mang. Wes teu kieu bae calana, mun sia teu boga duit, eta calana, baju, topi geus ku aing ka dieu, rek dicokot. Atuh ulah, Mang. Ki aing balikna sing talanjang atuh Mang. Tadi apa lah? Baju, baju, topi. Baju. Waduh, lawak. Baju aing. Ampun, Mang. Aing mau deui. Mang, ulah Mang pokoy ge Mang ulah Mang. Pokoknya yang nganjuk ya. Si aja makin menganyar sa mau makan mata kok.